Oh, geng. Balik di jeung Mang Oongnya nguseup deui. Nguseup di mana cenah ayeuna Mang? Di GBK. Nyata ieu perjalananna ka GBK teh kieu tuh teuing geus hujan wah bara recek teu ngaranna. Nguseup deui nya. Ayo lah nguseup deui. Ka mana ieu teh? Ka Pasir Bende. Rakit Omeng Asep Cahyat pilihanna teh jeung anai urang ka Asep Cahyat nya. Ayo tuh tempo tinggal di Jati Gede saindah kieu tapi marane ngacedog we jiga lamak baseuh alah ngerakeun pokona mah tong nepi ka jiga lamak baseuh nya tah ieu mamang karek nepi rakit dadasar heula nya dadasar lung pokona mah lalu salah keneh wae kudu dina ieu heula dina lalegah heula ieu mamang dadasar heula lila mamang mang cepetkeun we nya set tepi ka ieu mamang di skip nya nepi ka beres masang jejer set ieu geus beres ieu masang jejer tinggal ngararapi ieuna saka na meh ngeunaheun ayeuna mamang nyieun bandul heula tah ieu geng nu dipake ku mamang tetesana si Bacam Racing multifungsi pokona mah nya si erek meuli kope cek di keranjang kuning di bawah kiri bawah oke gas pakai 10 tetes ge cukup ieu entah ieu jadina nya geus jadi ramus pokona nepi ka biye ka was roti tuh diperjel ge ngeunaheun we tong teu as teuing ngabadul mah geng jadi bandul teteskeun ka nu lukutnya ieu tetesan lukut teh si Bacem biru cukup setar awal di 2 tetes hiji 2 geus tah ayeuna wanga bandul geus beres mah nya cuang ngabandul geus beres mah hamang cenah acak-acakan we jejeurna heueuh salah ngabandul teh tadi teh jauh teuing ayeuna di deukeutan ku mamang di kapal tah ieu geus beres geng hampir-hampiran kamari mah mancing teh di Bagong aduh mun teu mikir tarik mah di Bagong leungeun salah mawa jiga nama ieu teh sangutan alus wae ge da teu beunang atuh tinggal ieu sakedeung deui sangutan kuat ka alus kieu tapi teu beunang tempo ieu salah mawa leungeun mah da sial ampun sial sangutan geus alus kieu ge tempo ya tinggal geura ting lah da teu beunang bener salah mawa leungeun pokona ieu geus sagala karasa nya ngait kanu pala balantar ampun deka aing nya abong kieu tah sagala karasa teh tapi da beunang di ngait oge tempo ya sangutan alus dewe ngalih da teu beunang keneh wae ngalih anjeun beunang teu ampun teu beunang keneh wae tapi da terputus asa serangan mah bertubi-tubi tinggal nyangut deui wae aduh ampun mamang kuat ka hampir-hampiran di Bagong aslina taluk dekah kamari mah untung-untungan ngalih wae ge teu pareunang ya pas gagal kalau sebel nya awas ieu beunang mah kamera oge urung teu urung iya benar. Selamat pagi WJG. Punten. Mokalam. Rasakeun. Mokalam. Nila jitu. Rubaknya, Pak. Serok, Cek. Siapkeun. Buka serok. Pan di kudu main serok wae. Serok. Udah panggang ini kan udah ini mah gitu. Awas labunya lo alonnya. Oh, gitu. Dirasakeun tuh. Ada bisi tijong jolong labu jero. Bakalan merasakeun. Eta. Ayo heula. Alon sih. Pelan-pelan aja tuh udah meuceun rubak teh. Aduh. Parokus hampura ieu
Sambutan loba nu teu karekam mamang langsung cek koja we, cek kejo, cek koja setengah hari da geus parawek ya ieu hasil mamangnya. Lumayan lah. Aya korocok-korocokna wae mah. Duh tingali samemeh diserang badai tah geus mulai padai mamang beberes we. Hatur nuhun kasadayana anu tos nongton ieu video nepi ka rengse. Tong hilap di komen, di share, di like kadenya hilap baraya-baraya. Atur nuhun sadayana mamang beberes langsung jika nu diudag bagong beberes oge.